ka mana deui yang budaknya. Itu ka dieu. Tapi enggak boleh seucu aduh. Aduh, kuring geus capek ka dieu. Ah, ieu mah. Si Ahmad rokok sih euy, disebutkeun. Dibawa sih mah. Teang kuring si Ahmad teh. Teang bener Alasan teh asa tergena ya hati. Aya naon ya? Aya kejadian naon itu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ahmad ieu. Isahat. Kulan, sakedap. Sakedap. Ini ya. Budak kuring mana? Lebat gelap. Ah, cicing nakeun. Budak ya. Budak awat imah. Jadi suka kabur. Kumaha apa itu? Ada. Budak kuring kemana nya? Aduh, duka Disebut Pak kan? RT. Henteu teh. Tahu sebohong lah. Coba lari Pak RT, beli itu. Budak kuring di imah eueuh, geus 2 poe ulangnya tuh. Duka Pak RT itu kumaha gitu. Abi bingung. Tah, kita kemana tah? Budak kuring kabur, ngatur surat. Pasti kemana, Mas? Usaha deui atuh. Kasih kesempatan Abi nyariosnya Pak RT. Iya Pak RT. Abi kita terang masalah Neng Rizka ayeuna kabur. Da abi geus terang ayeuna ieu ti Pak RT komo ayeuna terus ngadamel. Rasa bohong, Mad ah. Demi Allah Pak RT abi mah teu bohong. Gua kuring di tepokeun si Rizka. Jeung maneh wae duaan. Mah jeung maneh. Nya Pak RT abi ngaku eta nama itu kamari-kamari sareng abi wae. Cuman ayeuna mah abi nyungkeun Pak RT ngadangukeun heula penjelasan abi. Ari abi mah ayeuna teu aya nyemputkeun Neng Rizka beli Pak RT teu percanten ka abi mangga. Yang geus kieu wae mah atuh lah. Kabumi abi. Si Rizka kemana? Teangan heuh? Insyaallah Pak RT. Budak kapake pona mah. Budak kuring eta. Insyaallah ku abi di pilarian Neng Rizka. Tah, eta. Kok kaya ayeuna teh saleresna mah abi teh bade kaluar kota ayeuna teh Pak RT. Bade milarian rezeki, bade ngadu nasib keluar kota supados abi tiasa mempersuliting Neng Rizka. Anu janten syarat ti Pak RT panginten abi teh kedah gaduh materi heula. Tah ayeuna mah ku kaayaanna jiga kieu panginten abi ge ngiring tanggung waler Pak RT. Abi bade ka kota sekantengan bade milarian Neng Rizka. Bapak aja eta Ahmad. Teangan budak kuring pokona mah. Ya mudah-mudahan insya Allah Pak RT abi usahakeun pisan ayeuna panginten abi nada dihapunten ku Pak RT kumargi ku kaayaanana ayeuna kan siga kieu Neng Rizka nepi ka kaburna mung abi nyungkeun waktos ku Pak RT dugi ka engke uing deui ka dieu insya Allah ku abi bade dipilarian Neng Rizkana. Geus laki ha Ahmad. Kuring tah pala naon si Neng Rizka si Ucu. Budak kapake kemana ha? Mohon Ketika aya balik ka imah ka rumah. mohon Teangan puji ha. doakeun Pak RT. Teangan puji budak kuring. Mohon mangga. Neng dugi ka kieu nan anjeun teh Neng dugi ka tega kieu ka akang ayeuna Neng kabur. Aduh. Tega RT ningakeun otoy. Ah. Duh, jauh peninungan itu. Ah, ini mah kasasar. Teh, bae teh pangmelikeun baso ge teh, bae. Teu meuli martabak ge bae teh, bae. Di otoy we balik teh. Aduh, yang kepanggih si Juminten teh. Aduh, Juminten. Aduh, liminho kasasar kieu Juminten. Bapak ayeuna tamah ngewa we ka astagfirullahaladzim.
Ya Allah, kiatkeun ieu hate ya Allah, sabarkeun ieu hate. Parengkeun abdi sing tiasa penak deui jeung Neng Rizka. Insya Allah enjing abdi bade milarian sakantenan keluar kota ngadu nasib. Parengan lengkah abdi ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Geus sore kieu tapi can panggih wae jeung Neng Rizka teh. Geus neang ka kidul, ka kaler, ka kulon, ka wetan. Tapi can panggih wae ieu teh si Neng Rizka teh. Duh, Neng. Teh kedah milari ka mana deui ieu teh. Nah, hari Neng teh karunya kanu jadi bapak. Jeung luluasan Neng teh kabur. Awai anu kamari dicarekan bebeakan ku si bapak masih kena aya rasa karunya nah kasih bapak teh neng atuh kedah kumaha deui aya nama aya nama geus kapalang jauh oge coba duit mah mekel kamari meunang kasbon ti si Ambu erek ngaluasan we aya nama keluar kota sakalian. Aduh, Juminten. Aduh, liminho kasasar kieu Juminten. Si Ahmad. Alhamdulillah. Si Ahmad euy. Si Ahmad euy, balik kok teh euy. Ahmad, alhamdulillah ya Allah. Ahmad. Maneh nanaon aya di dieu jauh-jauh. Ieu di Lemur Batur. Ahmad dari ka mana, Mad? Mad, lo kan ngomongin kue, Mad. Atau iker bunga, panggil jeung Ahmad dia. Mah lain ngomongkeun kue, otoy. Urang mah nanya ka maneh, keur naon di dieu ulin teh jauh-jauh teuing ka Lemur Batur coba. Urang kitu wauh ieu lemurna lemur saha? Naon maneh nyempuan urang juga kitu? Ahmad. Naon? Ahmad dari ka mana? Rapih kitu, coba memuak kantong. Kieu otoy. Urang teh ieu memoa kantong teh keur neangan Neng Rizka. Ayeuna teh urang erek keluar kota sakalian neangan Neng Rizka anu kabur, sakalian oge urang neangan rezeki di ditu erek ngadu nasib. Ahmad, meuli bubur di jauh teuing, coba memoa kantong. Nya, geus mulai teu balik deui eta ceuli otoy. Ceuli otoy kunaon? Ahmad mah lain erek meuli bubur, rek neang Rizka anu kabur. Oh, dibagikeun. Wah, alus Mad, bagikeun Mad ke masyarakat Mad. Otoy mah musingkeun wae. Ayo otoy kunaon musingkeun wae sih. Lain erek meuli bubur ngabagikeun ka sakampung beuh ti mana atuh Ahmad teh. Alhamdulillah. Namahan deui sakelurahan. Aduh Mad. Bager-bager teuing Ahmad teh euy. Astagfirullah, kumaha maneh otoy euy. Mad. Iya Mad. Naon? Otoy teh bingung itu ka si RT Mad. Bingung kunaon atuh? Si RT gara ka otoy teh kok ngajakan meuli martabak tapi dituna iting gimana tuh ieu lemur naon otoy dia teh apa? Curiga ieu mah. Curiga ieu mah urang mah. Mad. Lain bala-bala Mad. Martabak ieu mah bejakeun ka otoy ge martabak Mad. Lain bala lain. Bala-bala Mad ieu si RT Mad. Ya, si RT teh toy di jalan teh. Si RT teh kieu Mad ieu toy uang meuli martabak ieu. Urang mah teu ngajak meuli bala-bala oge otoy. Urang mangan ngomong, ieu mah curiga. Maneh salah denge deui da ceulina ieu maliwang wae. Si RT mah moal mungkin ngajak meuli martabak ka maneh teh. Mad, henteu ngadadak Mad yeuna Mad. Cek teh gede martabak teh haneut keneh Mad, haneut keneh teu ngadadak. Otoy, urang mah tadi teh ngomong ngadadak otoy. Urang mah ngomong ieu ceuli maneh nu maliwang yeuh. Si RT teh moal mungkin ngajak meuli maneh meuli martabak moal. Si Ahmad mah aneh. Baso mah teh jadi si RT teh henteu Mad. Martabak yang jadina ge. Lieur aing ku maneh otoy. Ih naon Mad atuh? Maneh ti tadi di bejaan ku urang teu ngarti-ngarti. Mad itu aya si Juminten tuh. Mana Mad? Si Juminten tuh. Mad. Mad.
Mat. Wah, si otoy. Musingkeun wae hirup. Maneh mah tuh otoy, musingkeun wae ka urang teh. Di bejaan ti tadi dengar-dengar ti teu ngadenge eta ceuli teh maliwang wae. Amat. Mau mama di. Cuma otoy dikunclungkeun. Geus dia naik deui maneh. Mat. Heuy. Ah, leungit bae lah. Senal ieu. Hayang nyawa maneh nu leungit mending senal. Ih, senang mat leungit mat. Bae geus naik ka dieu. Ih, Teu song. meni mah tega amat ngatukeun otoy. Urang mah lain tega manehna musingkeun wae. Amat bakal kejual mentega. Amat tega ke otoy Geus nguclungkeun. musingkeun deui wae maneh ah. Kaditu Mat. ya. Wah, sekadinya sia. Wah, sekadinya sia. Mau amat eh. Asing. Mat. 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 Tenang gantian amat. Bae lah senal nu penting mah maneh we. Gara-gara aduh, maneh taramani juga namanya. Geus tidak ucing pisan maneh mah jadi deburkeun langsung hujan. Zaman mah maju. Tah ngisi mah eta di WC mah tuh. Lain ngising otak lain ngising. Mat, Maneh geus tidak ucing jadi deburkeun kurang langsung hujan gede. bajigur. Mana bajigur, Mat? Tuh. Berasuh euy baju maneh. Karunya sebenarnya orang teh nyaha tangan yang setol juga ka aman. Mau. Mana bisa eta mah ganti baju lah. Kamunya bisa asup angin ya. Urang aya baju. Oke semuanya ih Senang, Mat. baik senang mah. Soalnya ganti heula baju, mana bisa asup angin bener. Tah. Celanana. Yuk, ganti. Lebaran, Mat. Santai lebaran jadi. Kumaha maneh? Jero musik. Nah, Mat mana merongkeun wae. Alah, aing mah salah toy. Mere baju eta kudu nama yang kurang euy. Ah, kadon alus dipake di mana euy. Ah. Tapi baiklah, ridho urang mah ikhlas mere jeung maneh lah. Nya, yang lebaran. Alus tah ieu mah bajuna euy, salah urang mere baju ka maneh teh nu ieu. Tapi baiklah, ikhlas ridho urang mere ka maneh yang lebarannya eta bajunya. Ih, beratoples, Mat. Itu nyambung deui wae ah. Geus ayeuna urang balik. Yeuh, aya sendal yang maneh yeuh, pake. Sendalna pake. Mat, ngomong gua senal gitu, Mat. Sok lah pake. Ah, tong loba ngomong. Lain Matnya. Si RT ke oto itu. Tang geus kasih RT dulu. Toy, maneh teh di dieu teh nyasar kumaha? Ahmad. Otoy mah lain naik ke pasar ih. Otoy mah ya hayang balik. Geus lah ayeuna mah urang balik we. Maneh daripada di dieu nyasar tuh. Tapal balik geus urang anteurkeun balik. Lain diculik mah ya. Ku si RT atau dibawa ka dieu. Diantarkeun baliknya. Bae we kaluar kota mah nya deui we isuk deui urang. Ayeuna mah balik karunya maneh bisa apa jalan. Ayo balik ah. Mau bener. Ayo.
Mau Mamadi. Cuma otot dikunclungkeun.